Wa min tauqirihi jeung eta tetep tina sawarena ngagungkeun guru. Hayo wa min tauqirihi. Ayo Abdul Hasbi cing tarik atuh. Ya cing tarik. Mana kitabna? Tauqiru auladihi, ari ngagungkeun pirang-pirang putrana guru. Ayo tauqiru auladihi, ari ngagungkeun pirang-pirang putrana guru. Waman jeung ngagungkeun jalma. Waman yata'allaku anu patali eta man bihi ka guru. Bihi kamari teh tina sawarehna hayang boga ilmu teh kudu ngagungkeun ilmu, oge kudu ngagungkeun jelma nu berilmu. Teu saha nu berilmu teh heuh eta guru maneh kitu. Geus puguh ayeuna walaupun lain guru teu tapi ieu teh jalmi teh teu luhur ilmuna, urang kudu ngagungkeun ka eta jalmi. Teu ari ieu mah teu nu berilmu teh guru urang berarti double. Teu nu kahiji ngagungkeun kana ilmuna, nu kadua ngagungkeun saha? Guruna. Teu jadi tina sawarena hayang boga ilmu teh kudu ngagungkeun ilmu, kudu ngagungkeun nu ngabogaan ilmu, kudu ngagungkeun guru. Gitu. Oge mana deui? Teu nu hayang boga ilmu mah kudu ngagungkeun putra-putrana guru. Oge lain putra guru unggul anu aya hubungan jeung guru. Rayina guru, rakana guru urang. Itu komo kitu mah ibu rama nama. Itu bojona guru urang. Itu pokokna mah anu aya hubungan jeung guru ku urang kudu diagungkeun. Tah ieu ku apa mah ieu teh diamalkeun. Teu apa mah ieu abdi harita diriung ku putra-putra pangarsa apa oha. Teu cing era ku kolot maneh daek di kitu-kitu teh. Yeuh cenah budak-budak apa oha mah eueuh anu naon eueuh anu bahasana teh eueuh anu teu nitah ka bapa maneh sakabehna. Teu anak apa oha mah kabeh nitah teh ka bapa maneh. Naon udah daekan cenah bapa maneh ngagugu wani kumaha. Jantan ku putra-putra apoha pamiti amal di piwarang naik kana tangkal kalapa tuh. Efek geus beres ieu di piwarang ku itu. Ngagugu mani kumaha. Di piwarang ku Umi teh pangaresa bojona pangaresa apoha. Kan Umi mah galak. Abdi pami mainan Umi soak we padahal istri. Tapi na serem galak. Nah, kami
teu ku umi teu dipiwarang ngaheler itu ku apa oha dipiwarang ngagasrok itu ya kumaha ya apa mah bener-bener teu ahli amal apa mah sebutkeun ulama amilin itu kumaha ieu cenah beurang ngaheler aing ngaheler teh di panggung kayak juga ayeuna di mobilan rada leuheung teh di rodaan ngaheler sabaraha karung 2 karung make roda zaman apa malah sakintal teh kapundak anjing terus siang ngaheler tah begitu aing ngagasrok mah peuting ngagasrok tinggi rasa sarena itu sedang deui apa mah lain kitu kos masak jadi di Jelegong teh masak ongkoh macul ongkoh gitu dipiwarang ku guru dipiwarang ku apa dipiwarang ku umi teu acan dipiwarang ku para putra orang itu perang ieu dina hiji waktu dan ai ka pungkur mah di ditu mah teu namina teh masih keneh Edeng, jadi sok disebatkan Mang Edeng itu Deng nyamel cingeuna nyamel teh itu begitu nyamel dirawasan ku anjeunna asin tuh balik sia mah nyamel teh beakeun ku maneh tanggung jawab atuh dituang ku anjeunna aduh gitu tak urang mah jigana boga guru kitu mah punung balik haing mah lieur ka dieu dititah ka ditu dititah tuluy we dititahan moal bener aing teh ka dieu teh rek ngaji tapi kalaka dititahan moal balik pindah urang mah kitu matak hese ngajina teh ari apa mah kumaha da kitu eta kabeh ayeuna ngalih ka ditu ka sadang kitu sarua ku putra-putra teh dipiwarang ieu ayeuna ngalih ka dieu ka Darussulur ka Buya sami sapertos kitu matak diparebutkeun ku aboha ka anggo ku ama sadang ka anggo ku Buya ka anggo nepikeun ka pangarsa apa licik Buya mas ieu teh cenah budak teh rek dijieun minantu ku urang teu nyata Buya bisaan cenah padahal masalah ieu apa teh bari damel minantu ku pangarsa apa ngan siasatna kirang sae Buya gitu Buya jago tah batur mah teh diamalkeun ieu tali Masya Allah dugikeun ka apa mah ieu mah abdi nampi manakib apa ditikahkeun ka umi teh langsung ku Buya itu atas perintah Buya oge kumaha dipiwarang milih din rek nu mana putra Buya dijajarkeun ciri ieu mah murid ka enod ari maneh waktu kawin dititah milih teh hei Murah dititah milih teu kapake acan apa mah dipiwarang milih ku Buya sok dieun rek nu mana gitu tapi kan ieu mah kan murid anu saestuna teh murid teladan teh tungku ieu mah saur dina manakibna din keur maneh mah ieu cenah disuntrungkeun kitu nya tahu itu cenah masyaallah ari urang mah iraha teuing ditawaran ku guru guruna ge sebeleun acan ka urang Allahu Rabbi itunya jadi tina sawarehna teu
hayang boga ilmu teh hayang bisa ngaji teh kudu ngagungkeun para putrana guru oge nu aya hubungan sareng gurunya teh bojona itu jadi urang teu kaci teu cinta ka guruna ngagungkeun ka guruna teu ari ka bojona ngagungkeun ka guru hormat ka guru ari ka bojona teu kaci itu ayeuna urang ngagungkeun guru tapi ka anakna teu teu kaci pesa kitu ieu teh hayang geusana mah tadi itu ngan manya atuh teu sarua ente ge sarua bili aya nu teu acan hoyong beres gitu mangga dilajengkeun wae dilajeng bade lajeng nya sok we teh nana moal dicarek teu ente cicing di dieu bib di dieu abdi mah moal uih bade di dieu moal sok we tuna di dinya sok tuluy moal dicarekan moal didenda moal sakitu Allah